Sapartosan we aki mah. Babajikan mah kudu hiji. Hiji di dieu, hiji di Bandung, hiji di Bogor. Nah, Hiji cukup hiji. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur adu jeung wengi kangge ka para sobat sadayana eueuh patepang deui di acara Sunda Show. Di dinten Kamis malam Jumaah nya 16 Desember 2020 hiji. Direncangan ku Kang Dadang sareng Ki Amat cenanya. Sareng si Nini Juice. Mugia sararehatnya ka para sobat sadayana. Kamana di si Aki nya? Sok kieu si Aki mah sok telat wae mun oner teh nya. Mohon atuh ke para sobat sadayana, mangga urang ngawitan wae di Sunda Show cenanya. Anu drojong ku alpukana madu herbal genep salapan. Semangat kerja, semangat cari rejeki. Ki, aduh Ki. Kamana wae Ki? Tos dicai tadi. Eta kumaha sarung? Alah, sarung tinggalan. Kumaha eta teh? Akeun pondok ge calana. Aduh, disarung heula, disarung. Pokona jiga dicai. Dicai jigana. Aduh, ari si Aki. Aduh, sarungna tinggalin cenah. Aduh, aya we nya. Aya nu on air tinggalin sarung gitu. Aduh, ampun. Sini ini ka mana nya? Tumben teh jeung sini nih gitu nya. Biasa mah jeung sini nih. Aduh, aya wae ari si Ki Amat nya. Terus naon atuh dicai sarung kuat ketinggalan. Eta sarung kuat ketinggalan kumaha Ki caritana eta teh? Tadi geus dicai gitu. Sarung tinggalan. Heeh. Ai anu sajana teu tinggalan. Pohon. Ento aya alhamdulillah lengkap alhamdulillah lengkap. Bising murah gitu Ki. Bising aya nu murah lah dadang mah power. Ki damang Ki. Alhamdulillah. Lawasnya patepang deui nya. Terus lami gitu aya saminggu kita ketepang ya. Teu jeung sini nih Ki. Ento enak mah tinggal keuna sini ini tadi imah. Tadi mah ya beja. Nah, Ari jeung sini ini cenah. Gini bisa ayeuna teu bareng kumaha tadi dipurageun atawa kumaha Ki? Tinggalin di imah. Ditinggalkeun di bebejokeun heula. Aduh, ampun. Riba masih wae. Bawa anak lah. Mun atuh Ki urang ngawitan heula urang buka sok mangga. Kembang bubukanya. Kembang gadung. Kembang gadung. Eta ada urang mah budaya adatnya kayaknya. Kedah ya. Lagu buka tadi. Lagu buka. Karuhun urang teh buka. Sameme orang panjang lebar urang buka heula. Tah mangga. Ku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang gadung Makalangan. Sorah. So cenah Ki nya. Nya. Di 8,5 Aditya Hits sepanjang masa. Di Sunda Show. Teu karaos ayeuna teh tos bade seep tahun ieu teh Ki nya. Nya. Tos pertengahan ayeuna teh nya. Pertengahan tahun 2020 Iya. Tah cambut 2022. Cita-cita yang kumaha Ki? Nambihan si Nini. Membeung eueuh si Nini na atuh. Ai kamari mah ya si Nini. Ai nama bebas. Ai nama bebasnya nih kumaha teh nya. Kadeng kita torojol teh nya. Eta bisaan pan tadi teh aya beja cenah Wawan. Sini teh rek bilu cenah. Rek bilu siaran deui si Akina tuh da karanda wae. Nya jujug geuning si Aki sorangan gitu bisaan dikumahakeun eta Ki dibere naon heula gitu tadi teh. Tadi teh di pepoho we gitu. Di pepende. Jadi teu nyahoan teu ingeteun eta teh di bawah jalan-jalan merenya. Sampai mereka dieu teh. Aduh kukurilingan merenya. Capek merenya. Syaret tinggal. Ket culak ciluk merenya. Kamana merenya? Kita tarojol nelpon di sini. Aduh, mun para wargi sadayana monya aturan wilujeng wengi wilujeng patepang deui sareng sim kuring Dadang Suradang jeung sareng abdi Ki Amat cenah nya ngade tong dihijikeun Ki Amat Ki koma heula nya titik heula make titik heula paur mun dihijikeun mah Ki bahaya awas bahaya bisa tapi dari angger ari si entuy mah angger Ki Amat bari gogorokan. Oh, si entuy malah. Aduh, ieu tos Rabul Ki yang ngiringan dia aya saha nya? Urang angkat ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi madu herbal 69. Semangat kerja, semangat mencari rezeki. Sama siapa ini sareng saha? Sama Teh Julaiha. Oh, TH. TH di mana TH?
Ai, warga ganing sih. Warga mah orang Lebak Siut. LBS. Sok Lebak atuh ah. Siut. Budak Badungna kayak gasah teh. Ante Ospot, Ibu Yuyun, Teh Leutik, Teh Arin, Mohon. Mbah Lele Bah. Nya. Abah. Nyuhun kan kami atuh, ah. Kawih mah teu tiasa, kawihna tos disiapkeun. Mohon budak Badug wae nya. Mohon. Punten tadi teh iya. Isi eta teh nanti isi kotak teh sanes bonteng tapi buah konyang. Oh, konyalnya siap atuh enjing deui nya eta mah tebak-tebakannya. Siap atur nuhun ah. Ya sama Isuna. Mangga. Mangga. Eleuh nya urang LBS cenah. LBS terang ki. Naon LBS? Lebak Siu. Oh, Lebak Siu. Pan aki kan SKR cenanya. SKR. Naon tah? Sukarayu cenana. Cededep. Cedede. Cededep. Tahu Cedede. Cededep benernya. CPP Cededep gitu. Nah, eta pan cenah kan cek si aki ge singkatan-singkatan ari Sunda mah. Singkatan. Sukro, Cuk di jero. Misro, Amis di jero. Gitu. Cilok, Aci colok. Nini. Peot di jero. Aduh, bahaya eta mah. Untuk awas Ninina. Nama bebas. Bebas. Si Nini mah di Baledog ge. Aduh, dilajeng ge. Halo. Mangga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu Herbal 69. Semangat kerja, semangat mencari rezeki. Mama Ajeng Ningnung. Damang Damang. Alhamdulillah Mama Ajeng. Alhamdulillah. Kemana nih tengiring? Teu Di aya. Pepende cenanya. Jadi bebas aya nama. Namanya Karandawa, hoyong nih. Teu aya arana di mana. Bager cenah aki mah nama. Oh, Mama Ajeng budak Badugna kayak ka sama Ajeng. Budak Badugna kanggo di amat orang Kang Dadangnya. Siap. Pada sehat. Di udara pada seueur pelanggan ye. Loh, pelanggan Ki, ada pelanggan. Pelanggan naon ya? BO. Alah. Mohon. Pasti kan mungkin ieu ge istri sadaya ya kan. Aduh, kasih aki mah ini tarik pasaranna si aki teh. Komo malam Jumaah mah ye. Aya kene aura ya. Dilajeng. Ibu Yuyun. Iya. Atau hotspot. Atau hotspotnya. Kanggo ka Mama Nopan. Mama Tiara. Oke. Ambu sebelah. Ya. Kanggo ka sadaya namanya. Mohon mangga. Pen radio di tiang. Semoga sehat selalu. Aki nuhun akinya. Nya Sami-sami. sama. Kang Dadang nuhun ya. Oh, mangga mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ala. Tuh sing horeng Ki, seueur nya nu ngadengeun teh. Nya. Nya eta Mama Ajeng Ningnung. Ajeng Ningnung teh Ya, urang jadi itu cek- teh. Pagaden. Nah, Mama Ajeng mau naik guluduk teh Ningnung. Ningnung kamar ya teh puguh-puguh jeder. Jeder. Ningnung. Ningnung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, semangat ya. Madu Herbal 69. Semangat didama. Semangat milari rezeki. Iya. Wah, ya sareng Umi saha ieu teh bade Umi Arin, bade Umi Nunung ieu teh. Umi Bang Arya wae. Oh, Umi Dodot. Benten ari nu gaduh Dodot mah. Ari Dadang mah teu gaduh Umi. Gaduh ge emak. Aya taki naon? Ki aki naon cenah Ki? Abdi ya kiamat gitu. Ki amat. Aya ki amat. Mohon ya, mohon. Ngenalkeun Umi Dodot. Umi Dodot, mangga. Siap atuh. Ya. Udah gadug. Udah gadug sok kangge ka saha udah gadug. Badug. Udah gadug, budak badug. Ya bade disuruduk mah enggak. Aduh. Eta atuh lamun ketiasa milih. Nya kawihna ieu mah tos disiapkeun pokona mah raraoseun lah di Sunda Sow mah. Nah gitu. Mohon atuh. Moal aya duana gitu nya. Moal aya di duana anu Sunda Sow mah di dieu di 8,5 lah. Iya. Adit, salam nanya. Mohon. Dadang ieu mah sareng Sadit. Saha? Sareng Dadang ieu mah. Dadan. Dadang.
Dadang. Nolor satu. Mohon abdi mah dadang sareng tukang pinang abdi mah. Tenang pindah. Mohon. Sunda Soba dadang sareng Ki Amat ya mah mohon. Ada dan. Dadang. Dadang. Dudung meureun. Dadang. Dadang Asa suradang. salam nanya. Mangga. Mija, Kang Ana, Heeh. Kang Ujang, Mama Desi, terus Ajeng, Tiara, Ambu non tadi kena bila, Yuyun, sareng Ajang Dodot, Ratu Kepo, Ratu Kepo ya siap. nyantos kadayana nya. Mohon mangga. Terus nah bade ieu ngadangukeun bari gegelehan. Oh gegelehan. Gelean. Bari ngagoler benernya. Aki damang nya Ki. Amin. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah Ubi Arin, Umi Nunung cenah ya teh nya. Sok atuh budak Baduk Ki kangge nu di lembur panginten Ki aya saha Ki tadi teh. Nu nuju nobar panginten. Nuju nobar keluarga besar. Pan itu nuju hai gitu atuh. Pacebook teh. Pacebooknya. Live halo. An kade sini nih ningali. Mal. Mesti bra sini nih. Mesti bra sini. Tapi paur puguh-puguh udah. Udah dulu dia. Cilaka eta mah. Aing nyeruntul mah moal ge. Dadang mah paurna hiji. Naon? Pas balik di pantau ditulakan. Alah. Magoleh di luar. Aman kungsi harita dadang wis siaran ningali Aki di pos ronda. Apa di kuncian gue sini nih. Padahal di pos ronda lo bareng kita ka masjid we. Atau di masjid we jeung Ustaz Nurdin. Jeung si Pepe berenanya. Rombongan berenanya. Daripada tiris di luar. Bisa aja Aki. Mana dilajeng Kang Eka Ki. Kanggo ka ieu we nya ka Palurah gitu. Palurah Taswan Sucipto anu Cidadap. Anu dilani, anu dipanggil Pak Awong gitu nya. Kanggo Bapak Sersan ieu. Aduh Bapak Sersan Ruhyanto. Bapak Sersan Ruhyanto anu dipanggil Ius. Ka Pak RT Wandina Pak RT gitu. Wandi. Aka eta teh. Eta mah sok disebut Tete Oh, gitu. Tete eta mah ganti deui eta mah. Ganti deui Tete gitu. Tete Pak RW benernya. Pak RW gitu. Pak Ustad RW. Ustad RW Sukmaludin. Kamanggo Pak Kadus Tasman. Eta sareng ke Mantri Ajona, keluarga besar gitu. Sareng ka Teh Dewi. Anu di Sukamahi teh. Sukamahi aya. Wa simpatisan. Wa Tocena gitu. Kanggo Wa Iis. Ka emak oge aya. Emak aya kene. Ya emak, aya emak lanjut. Jang emak ieu lanjut cenah gitu. Aduh. Gukum kasadayana gitu. Komo simpatisan Sunda Sau nya teh heula pangrojongna teh F1 Sel. F1 Sel atur nuhun gitu. Kopina parantos ku Aki tadi tinyu gitu. Eta nya anu dirojong ku F1 Ponsel Subang Kotanya Bos Toto. Iya. Anu ngarojong wae program Sunda Sau. Nah, eta. Ita cenah hadir. Iya tah tadi ajakan ku Aki teh. Muriang cenah. Pajar Padilah eta Kang Pajar teh ayo. Alasan eta mah. Itu si Padli wah baturna itu cek Aki teh. Aduh. Tulus. Muriang lalieur. Jika nama can ngaleut madu herbal. Eta datang hilap kanggo Kang Pajar minum madu herbal genep 8. Nah, Aki ge strong. Strong kuat. Iya. Tos sabaraha botol ki ayeuna? Tos ka 5 botol. Arek kagenep. Ya. Alhamdulillah. Sini ini maceu sami. Maceu luar biasanya ku madu herbal genep 8 para sahabat. Mohon atuh urang lajeng Ki. Ieu lagu jigana mangga. Ada amun kapungkuran mencuknya Ki. Eta mencuk. Mencuknya. Mencuk. Teh ieu wangsit. Wangsit Siliwang. Wah, enakeun eta lagu. Aduh. Sahabat hiji Kembali Aditya hits sepanjang masa. Cep sabaraha ember Ki? Kopi. Aya 2 ember. Coba ngopi wae. Ngopi wae juga buruy nya. Bungkang we nu aya nya. Martabak udah tinggal cangkangna. Itu terus aya. Aya bala-bala Ki. Arek di mana tah? Aya bala-bala. Gitu. Bala-bala keresek.
Eta. Aduh, mun. Lah eta nu tos lalebet di nya live Facebook Radio Aditya saya wae Ki. Tingali atuh Ki. Aya pertama kali Manco, aya nu di Karawang Halo, Karawang. Cenanya Karawang teh, Karawang. Mamah Dita di Karawang. Sareng saya teh Baun and Hida, Bunda Hida, Baun, gitulah. Boun, ayah Boun itu. Oh, gitu, ya. Terus ayah Pajar Padilla. Pajar Padilla, ayah. Karakudang juga nama Pajar Padilla juga nama. Wong Sugih, waduh orang. Wong teh. Jelema, Sugih teh. Benghar. Jadi jelema. Benghar itu. Benar gitu kita. Wong Sugih, waduh mantap ya. Umi Cindy oge aya. Sareng Kakak Raja Adipati Purwo widi panjang euy. Aki nini ke mana cenah Ki? Tuh naranyakeun cenah. Nanyakeun nya lah. Nini mah keur tibra keneh. Aya Kintani, Manco Kang Udin oge aya lah. Kum kasadayana we lah seueur saudara. Nya nu tos garabungnya. Mangga tuh nu hoyong gabung tah aya sae aya deui Anjani. Bunda Riweuh teh. Eta Riweuh teh. Bunda Riweuh. Diangkat wae Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu Herbal 69. Budak. Semangat kerja, semangat cari rezeki. Sama Bunda Kepo itu. Bunda Kepo. Iya. Kepo naon Ki? Kepo teh ke pojok. Kepo. Iya. Apa Umi? Budak Sunda Show. Sunda Show. Iya, Sunda Show. Request apa salam-salam? Salam-salam aja nih. Salam. Budak Badung cenanya. Budak Badung. Iya, budak Badung. Budak gitu. Badung Sunggal salam Sunggal budak Senggol. Badung. Iya. Gitu. Oh, budak Baduk. Iya, budak Baduk. Budak Badung. Oh. Sok, salamnya buat siapa? Salamnya buat Abang. Adit anu ganteng teh. Waduh. Terus Ini mah sama Dadang. Dadang sama Ama. Oh, Dadang. Iya, Dadang sama Ki Amat ini mah. Oh, Dadang sama Ki Amat. Iya, Ki Amat. Orang di Facebooknya ente juga Adit. Nu Adit nu mana? Adit nu mana ya Ki Dadang. Oh, Dadang sama Aki gitu. Iya, Dadang sama Aki sekarang mah. Oncom Comro kan kalau sana, kalau sini Dadang Aki gitu kan. Oncom Comro. Oh gitu. Orangnya dia juga. Dia juga gitu kan. Oke, buat siapa lagi? Halo, Mi, buat siapa lagi? Halo. Wah, putus juga nama. Tuta tutut juga nama. Menyambungkan ulang. Wah, sinyal juga nama Ki. Sinyal kayaknya nih. Wilujeng wongin waya di pasar-pasar ya Ki. Pasar Impres Subang juga nanya. Jam sakieu mah beraktivitas juga na. Manco radio. Halo. 8,5 FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu Herbal genep salapan. Semangat kerja. Tidak mah semangat milari rezeki. Iya. Terus Ki, sareng saha ya. Sareng orang Pantura, Aki. Waduh, orang Pantura. Apalagi Pantura? Pantura teh di daerah Kaler. Pantura gini. Paragi asup ka lembur aya panturaan. Tah sok kitu teh gapura eta mah. Gapura beda. Dadang malah. Ai sugan teh Pantura teh eta Ki. Panturana di mana gitu? Di kali Tici Asem. Oh, Tici Asem. Eta sayur. Kumaha damang Tici Asem. Alhamdulillah. Kumaha Aki sareng Kang Dadang. Alhamdulillah sararehat. Kang budak Badug gitu ka saha? Mangga. Bade budak Badugna. Kangge ka sahabat Aditya FM. Mangga. Dipayun kangge ka Aki sareng Kang Dadang.
Anu berarti aya Bunda Kepo. Bunda Kepo, Iya, Bunda cenanya. Kepo. Di Gunung Putri eta teh Ki. Gunung Putri. Gunung Putri. Waduh, jauhnya. Tebihnya. Itu si Bunga cenah Panturama nu paragi foto. Hei cenah. Aduh aya dewa eta. Naon cenah? Panturama paragi foto cenah. Figura berenana Jawa. Aya wah. Jadi jauh ka dinya. Oh iya. Kita di Pantura kalah jadi ka figura kumaha. Dilajang Mangga. Kangge ka Bunda Kepo, selamat malam Bunda Kepo. Kangge ka Teh Emprai. Umi Cindy. Kangge ka nu nembe teh aya Mama Ajang ya. Mama Ajeng, Mama Ajeng. mohon. Ajeng Ningnung. Ningnung, Mama Ajeng Lingga, mohon. Mama Ajeng Lingga. Bunda Mama Riwe, Irfan, oh seueur. Bunda Riwe. Mama Dita Karawang. Mohon. Aya Pak Ana, aya Abah Lele sareng Yang Reni. Tah eta mohon. Lengkap pokok namanya. Kumaha Kang? Lengkap pokok nama. Lengkap pokoknya malah di Aditya mah saderet di Aditya mah. Ya alhamdulillah gitu. Kangge kasadayana wae nya. Mohon mangga. Diutamikeun nama kangge kana nuju siaran wae. Siap atuh Kang Dadang sareng Aki Ahmad, Ya. Aki Ahmad mah. Ki amat. Kiamat. Ya, mohon. Anu keacan kasebat nyuhun dihapunten. Tembang nama digabung wae sareng. Mangga. Kumaha bade diputerkeun naon wae lah, Iya, penting siap. mah raos. Raoseun. Sudah pilihan ya gitu. Mohon sami-sami teteh, mohon. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Amin. Ya mangga dikantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain tadi di Pantura Heeh. ke Gapura, Terus terus 3 pura ke Figura. Figura. Nah, si bunganya ya wae. Eta teh si bunga teh tukang foto. Tukang foto anu sok nyumput di goa. Apa nari di goa sok bahasa sajen. Heeh. Kopi teh sok aku si bunga. Paingan aku. Sok eueuh wae. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Madu Herbal 69. Semangat tidak malah semangat milari rezeki. Tah gini. Nah geningan. Anak teh. Anak Naon teh? Anak anjang anak enek ya. Salah mimitian. Dah nya. Euy, Aki. Aduh. Damang Kang. Heuy wae Ki. Kang anak damang. Alhamdulillah. Di calana ya nama merenya ante di sarung. Ayo nama di make gantar. Lain Mikir panjang wae. Ayo biasa anak gitu jadi Kang Sarung jadi tepantes sebenarnya. Di sarung sa anak cenah gitu. Kuduna samping. Tapi keur kamari mah aya nu maledog cenah aya beja cenah Kang Ana aya nu maledog. Meledog kunaon eta. Bener Ki kamari teh rame cenah ge di Kalijati. Kudu brag cenah. Jelema ucing anak cenah. Kalah heureui. Jami ucing anak cenah. Neng nyebut ucing salah eta jadi anak. Aduh, ampun deui. Lain Kang Dadang. Bulan. Ieu teh bade naroskeun ieu teh. Hari tadi AO eta nawaran kasagi AO gaduh istri gitu Tah eta jadi bingung. Bogaan si Ao mah bogaan lalawara pemajikanna 3 Oh gitu. Aduh. Mas Ao pemajikanna 3. Hebat. Oke, sok tanyakeun mun amprok. Tilu eta teh. 3. Saleuheung aya tilu mah. Bisina Kang Ana. Ieu nya awartosan we Aki mah. Babajikan mah kudu hiji. Hiji di dieu, hiji di Bandung, hiji di Bogor. Nah, dege nah eta. Hiji. Cukup hiji. Aduh. Nu hiji di Jalan Cagak, gitu hiji Subang. Eta nu hiji di Bogor ge ieu tah on air. Anya bener. Anu paur mah eta di ditu hiji di dieu hiji teh. Kang Ana. Naon tah? Sarena di masjid. Ya saleuheung di masjid. Aduh, eta geus kumaha lamun di emperna masjid. Tah eta. Aduh ampun ngagoler cenah nya. Jang subuh masjid mah ibadah, salat. Benar. Eta mun di emper kumaha?
Wilujeng wangi hakinya. Ieu cenah ieu ti Agit Bunga ieu. Kang Ana. Kang Ana aya salam ti Agit Bunga. Agit. Tanyakeun cenah masih sok ambrok nini jangan teu. Aya nu 20 kilo tah eta jang gitu suka ada jangan bener sing orang teh jang. Ini kalah iya tanya ngaran urang geuningan. Agit apal teh Agit Bunga teh bunga si bunga kembung di tengah. Aduh. Ayeuna nembe teh saha teh embun nya pantura. Wilujeng wangi teh embunnya. Nya sing orangnya Sunda Sau teh seueur nya nu ngadarengkeun ieu teh nya. Alhamdulillah gitu. Kulantaran heueuh nya kitu teh lah. Rada ieu ge. tambah sebel rada telat datangna si Aki mah setelat wae. Pan tadi ge sarung tinggalin. Tadi teh ke kamar mandi heula. Sarung tinggalin di kamar mandi. Sarung tinggalin. Angkat cai heula tuh da. Ayang ieu. Si Aki mah mun segala rupa teh diawali ku wudu cenah nya. Ah gitu. Pan ibadah eta teh. Adik Kang Dedang. Saunggal-unggal erek on air. Aki mah wudu heula. Wudu heula. Aki mah. Pan sunah-sunah kada wudu heula. Bersih heula nya. Syukur aja bersih heula mah. An eta we mun ngaliwat tara wudu heula teh. Ari sing siaran mah wudu. Wudu heula paribasa wudu heula cenah. Paribasa cai heula gitu nya. Teuing rek naon. Ari keur meulem lauk mah poho we kana wudu teh. Cak gue langsung. Aduh. Dilajeng. Kadang lah. Ngahaturkeun nuhun ya ka tadi teh kan enjing pagi-pagi. Kang Yogi. Kang Yogi nya. Kan tadi teh non on air ieu. Curhat tuhun. Nomor di sodok we ku di dieu teh. Oh, disodok ya langsung di calling meureun kitu nya. Wah, curiga diajak. Alhamdulillah diajak janjian meureun nya. Diajak janjian. Kang Yogi. Diajak janjian. Aduh, beres. Hatur nuhun Kang Yogi wilujeng wanoh. Mohon siap Kali Jati ya. Anu tara di Kang Ana mah tara di Sarung. Di ana wae. Di ana wae ieu mah. Ana enak kana anyang. Tah eta. Ya di Sarung mah bingung mana jadi Kang Sarung gitu teu pantes gitu. Kang Arum. Kalau jadi karung. Aduh. Cenah anak anyang jadi karung. Aduh ampun ting. Da di bumi ge teh sarung Ki, Kang Ana mah. Oh gitu. Da ka mana-mana ku ana wae. Ku ana. Ana make sarung mah ngeunaheun. Ngeunaheun babari nya. Tinggal geblus. Dipake maksudna gitu geblus ya. Aduh, dilajeng. Apa aya anu cadel teh ya. Yang arek ka mana kulantaran cadel teu entek ieu teh teu kebat ngomongna. Jadi Kang Ana cenah. Kang Ana. Kang Ana. Dilajeng ah. Siap. Kanggo atuh hotspot. Iya. Kanggo Nia Goeser. Mama Nia Goeser. Sakali deui ya kanggo Ratu Kepo ti Bogornya. Gunung Putri. Kanggo Mamah Yuyun. Kanggo saha deui nya? Ocep nya. Kang Yogi, Kang Aril. Kang saha deui nya? Saha deui tah? Saha tuh deui tah cong eta? Acong mah teu aya, Acong mah ieu mah dadang. Si Acong mah ni ampun da meni. Meni leungit cenah nya. Beja-beja. Eta kumaha geus amplok janjang Acong teh eta teh. Nareangan si Acong teh lamun neangan. Amplok ieu ah. Aduh. Tukang neangan ki. Eta geus lunas eta teh ya. Boga loba hutang si Acong teh jiga nama. Jiga nama hutang. Eta teh can dibayar keneh wae kadang. Pampang nama kunci kos teh dipulangkeun. Aduh, siap. Kanggo Umi Nunung. Nya, Umi Nunung. Umi Ija. Kang Ujang. Nya. Ambu Cayang. Ya. Terus kanggo Ibu Ajum, Ibu Ungkar. Ibu Ungkar nya. Eta teh ibi bener eta teh. Ibi Ungkar. Ngasuh cenah. Siap. Oh, mohon.
Alhamdulillah terus parendak sang eta mah. Nya alhamdulillahnya. Kang sadayana we. Siap atuh Kang Ana mohon. Kade di ananya, di anggo. Mohon di anak keun di anggo anak. Di anggo nya siap. Moal dilepaskeun bari di anggo. Wih bisi ngaburahel benernya di lewat. Ulah begitu kalau huru ya. Ngaburahel eta katingali tuur. Oh tuur. Aduh tuurna paur. Siap Siap hatur nuhun nya sami-sami uhun. Wilujeng wengi sadayana. Wilujeng leleson ya. Pancawala kanu di wetan di kulon di kidul di kaler prung we sadayana nya. Siap lah. Sobat Aditya nu satia satu ka anjeunna. Amin. Kakang Dadang sareng Aki Amat. Iya. Siap. Mudah-mudahan sarehat sadayana amin. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih tadi teh naon ki nek papantunan naon ki namina teh tadi teh? Lain papantunan jadi itu sarua jeung sisindiran. Tapi beda. Apa sisindiran mah aya opat ieu eta teh. Opat ieu na. Opat jajar. Ari ieu mah ieu mah cukup dua. Kan di sisindiran eta teh kudu dijawab. Tebak. Ngaranna teh wawangsalan ayeuna mah. Wawangsalan. Da eta. Eta teh buhun ya kinya. Oh, zaman baheula pisan eta. Wawangsalan. Kumaha teh wawangsalan teh? Jadi contohna kieu. Belut sisit sabadarat, kapirarai siang wengi. Naon tah? Belut sisit kabar belut sisit sabadarat. Kapirarai siang wengi cenah gitu. Wangsalan naon eta teh? Wangsalna teh belut sisit. Talu ki? Orai jawabanna teh. Orai. Eta kumaha bisa jadi orai gitu? Can ngarti. Iya, eta teh kan aya belut sisit sabadarat. Kapirarai siang wengi. Belut sisit. Oh, maknya belut sisitan. Di sabadarat, di darat. Kapirarai. Orai gitu carana. Karena budak zaman ayeuna gitu. Ditaros eta teu aman. Jarang atuh apal. Wah gitu. Jika kieu meureun ki. Maca wing itu. Sok elah geus disiapkeun ada masok jeung Aki masok ayo. Kota nu usum hujan. Jadi jelema ulah bangor. Kota usum hujan berarti hujan wae teh. Kota usum hujan tah mun jadi jelema ulah bangor. Ngor. Lain Jatinangor lain. Naon tah? Bogor sok. Bener. Bener gitu. Tah. Ngerti. Jadi sisindiran. Tapi bentuk sisindiran. Bentuknya sisindiran. Tapi dua ieu mah. Dua jajar. Eta teh buhun kinya ngaranna teh wawangsalan. Wawangsalan teh artina teh anu disumputkeun wangsal. Siloka. Jawaban nu disumputkeun. Eta kudu diteangan urang naon gitu. Beda jeung kini-kini kuang-kuang ketok-ketok pepeundeuyan. Nini gerah hudang. Naon iki? Digetok ku peurdeuyan. Beda deui eta benernya. Beda deui eta mah. Assalamualaikum. Sindiran eta mah. Waalaikumsalam. Madu herbal genap salapan. Semangat kerja. Semangat cari ngora. Waduh. Iya, suara-suara nama berbau engkus. Tapi ngiblatna ka Deden ieu teh. Gitu. Nya, ieu bingung ya. Iya sareng saha ieu? Iya mah sareng Dulo. Oh, Dulo. Mata la ilaha illallah tapi ka Dulo segala. Aduh, Dulo damang tuh. Alhamdulillah damang. Ya, usum naon di ditu tuh? Usum budak ya. Oh, nya cek urang ge usum budak. Eta masih usum budak wae. Usum budak wae. Pan tadi teh gara-gara kini-kini kuang-kuang. Kita kepeundeuyan gitu. Aduh. Duh. Nek kirim naon teh? Nek kirim timbal, nek kirim kopi, nek kirim naon teh? Nek nagih hutang ya teh. Nyalah, nagih hutang ka saha? Hutang dewe ka saha ya? Nengan buan nengan si Acong ge. Geus nengan si Acong deui. Iya sarua ieu ge nengan si Acong. Eta beli kabina-bina si Acong ya. Tarangan ya. Aduh. Mana? Ampun.
Gitu tuh udah gaki hari no seurieun apa. Seur kasusna merenya kabeh kita. Seur pos rondana. Nah eta kamari mah pamoyan beak ku si Acong. Kita bisa dikumaha aku bisa beak gitu. Beak pamoyan katembrang cenah. Aduh. Gara-gara diudah kan. Aduh. Siap atuh Kang Dulo budak Bandung Kang saha ya Kang Dulo. Budak Bandung nama kau si Akinya. Ya, turun wanita itu. Nembe nguping deui suatan si Aki ya. Ih, ka mana wae, aya wae si Aki mah tuh. Mancok cenah si wae ya. Nya si Aki mah standby. Standby kok malam Jumatnya. Mau gagal we si Aki mah. Kang Dulo na sibuk wae gitu lah. Mau gagal. Seur paculeun na. Tah eta. Seur pacul, seur dipacul. Dipacul di mana-mana cenah. Seur paculeun lho ya. Aduh ampun teuing. Siap. Eleh we si Acong mah. Oh, eleh atuh. Moal aya duana cenah nya ku si Duloh mah. Si Acong mah bos ronda seurna. Aduh. Nya. Aduh ampun teuing. Sok khawatir ngali si Acong. Ngagoler di pos ronda nya. Ngarengkol juga ucing. Karunya teuing. Disimbutan teh ku koran nya. Aduh ampun teuing. Nepi kaki itu si Acong. Aduh. Dilajeng. Budak Bandung nama kayak tara Kang Ana nya. Siap. Kang Dulo salam kenal. Mangga. Kang Dul. Kasih Acong tah nu gagaluhan pos ronda reod. Tah, nya geura balik Cong tong di pos ronda wae. Eleh ku si AO atunya. Si AO ge boga pamajikan da eta. Si AO ge boga pamajikan cenah nya. Si Acong diboga nya. Karunya teuing. Aduh, dilajeng Sadana masalah. Iya siap Kang Dadang ieu mah nya. Kang Dadang atuh Kang Dadang. Siap. Si ganteng kalem. Iya, siap. Kalem-kalem teuing jadi telelap gitu nya. Aya du ganteng masih Acong lah. Angger cenah nya. Mulai duana cenah nya. Ngar gede ting hutangna Tah eta loba hutang. Alah, Acong. Siap. Adena eueuh si Acong lah. Adena eueuh mun aya mah karunya teuing eta budak. Mun emang dag-dag da jiga nanti kan. Bawa nyumput deui ya. Makanya si Acong mau datang sok nyokotan sale. Jeung kicimpling. Aduh, ampun teuing nya. Kaca bala hutang teh juga cokot ya. Nya juga cokot ya. Siap atuh. Eueuh mana? Eueuh jelema sendalna di bawah. Sendalna. Karunya teuing eta si Acong. Siap atuh Itu bener ya pokona mah. Atur nuhun Kang Dulo. Nya lah terus kitu nya. Mangga. Ieu curhat teh saeutik si Acong lah. Curhat apaan curug jahat gitu nya. Keur ngarengkol di pos ronda teh si Acong. Siap tinggal newak merenya. Ayo mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya Kang Dulo. Itu seueur aya Kang Dulo, aya Engkus, aya Deden, aya Cecep. Bingung iblatna ka mana kitu ki. Aya di nu eta teh aya kasaruanana gitu. Nya. Tilu-tilu eta teh. Nya. Oh. Sarupa tapi tak sama. Oh kitu. Ngablak-blak we kabeh. Tapi hiji ki. Hiji nu kapait nu paling berat di alam dunia. Tah, naon coba ki. Pait naon pang pait-paitna di alam dunia. Pang pait-paitna mantra walid lain mantra wali mah kurang pait ki. Kurang pait kita kurang. Rapia salah. Rapia paria salah. Anu pait mah hiji ki. Naon tah? Kajujuran. Aduh. Bener. Pait ku kajujuran mah ki. Pokona mah sapait-pait na kajujuran eta kudu diungkapkeun gitu. Da jujur mah pasti pait. Bener sih. Tapi ngemplongkeun hate. Tah, bener. Daripada urang ngabohong wae nya. Iya ki. Tah geuningan torojol si Akina tah. Sarung cenah tinggalin ngait. Aduh, sarung ngait. Iya. Salam mano cenah ki ti Ibu Yuyun ki. Oh, ti Ibu Yuyun, mangga. Salam mano oge. Alhamdulillah. Di mana ieu gitu? Di Pengkeren Bempas ki. Oh, Pengkeren Bempas. Teran Bempas. Di dinya mah ada lebana teh kaditu ka curug wae jadi moal apa Bempas ki. Aduh. Siap
Apal Aki. Moal apal cenanya mun. Nuhun atuh Ibu Yuyun nya. Mun sing sehat mohon nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya ieu teh Ibu Yuyun di Penggeren Bempas ki. Salah sahiji pengguna madu herbal genep salapan. Oh gitu. Nya alhamdulillah pit wae Bu Yuyun teh. Jiga Aki pan pit wae. Yang ngaleut wae madu herbal genep salapan. Lain tadi teh beser wae teh akibat madu gitu. Tah eta jiga naon eta asam urat rematik beurana kita jadi beser wae gitu. Sarung ngait deui. Tinggalan. Halo, assalamualaikum. Yang sang gantung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu herbal 69. Semangat kerja, semangat milari rezeki. Tah sareng saha ieu? Manawi ini bercanten ieu teh sareng orang kota tahu. Oh, urang Sumedang. Asa apal sarana teh. Anu Atau minggu kenal, kamari Anu di sarang Abah Jantuk sana. Apa laki Dadang gitu. nya sareng Kang Dadang sareng Kumaha saya. sehat. Atuh salam pangwano. Alhamdulillah cenah danget aya nuju meujeuh. Meujeuh nya. Mohon kumaha daramang. Alhamdulillah. Ya gitu. Kumaha tahu haneut? Tahu haneut. Haneut. Digoreng. Tah eta. Leres. Upami dibaledogeun kumaha? Kamu dibaledogeun mah hancur. Hancur. Aduh, ampun teh ampun. Kang Dadang, salam pangwano. Mohon. Atina oge panginten. Nah, hanteu aya nu hijina desa. Nya si Nini teh cenah tadi teh hoyong ngiring han ku si Aki dipepende. Riweuh cenah mama si Nini. Arah boa-boa Nya. Lain asa kurang bebas ngobrol teh aya sini mah lah. Mangkaning aya nu ngantosan itu di payun teh si Aki teh tadi teh. Tapi lain si Nini. Jahe cenah nya. Jangan heboh. Kainu namanya lungsur sah. Ibu Yuyun. Mun aturan atuh salam pangwano nya ti urang tahu. Eta. Oh, pokona mah kita dah. Sanes teh hoyong lami gitu nya. Hoyong pangwano gitu teh acan gaduh paririmon. Tah eta. Mungkin mah kedah moto kopi dengan tuanten Kang Dadang sareng Aki namanya. Namanya teh. Langsung biasa geningan layar kuluyur sakedak-sakedik nularian sasieun sabeunyereun. Tah eta. Nyawios anu penting mah janten sageung panto we kitu nya kinya. Nularian sasieun sabeunyereun bangsal gitu nya. Janten bangsal mah jadi saton. Jadi saton. Terus jadi saton jadi dua gitu tanya. Anu hiji makeun we di bumi. Alah. Pancek si Aki ge kedah hiji cenah nya. Hiji kumaha. Hiji di pengkolan gitu. Hiji di bumi gitu nya. Hiji di warung gitu tah. Hiji begitu intina mah. Padaringan mah teh keng dicokot-cokot. Keng pamali. Kan eta mah lebetan we nya. Nu hiji di Jalan Sagak gitu. Gitu. Ieu geura. Nu hiji di Ciater. Ieu gaduh kebon nya naon satapok muning gitu aya gitu teh di belakang kacang sareng sampe nah dicabut sampona teh kantun kacangna nah cenah kumaha nya dicabut sampe jadi kacang gitu tapi nu aneh mah kamari rencangan bah kumaha rencangan teh ngical sampe 2 karung kapeser Mercy Enggal. Waduh, nya aya hadiah. Moal percaya. Rencangan Dadang kamari ge. Kebeneran meureun. Nya ngical sampe 2 karung. Oh gitu. Jeung tanah-tanah nanti. Eta beda deui caritanya. Aduh. Iki bade ngical tanah tapi mun keresek. Aki ge gaduh sor. Sabaraha karung di karungan. Di kilo benernya aduh. Laekeun le. Ya betul. Aduh dia haturan kesadayananya mohon mangga. Ting daramang sadayana gitu ya. Amin. Madu herbal 69 gitu. Tah eta. Sing sarehat sing daramangnya. Mohon mangga. Sing bahagia gitu, sing reumbai ku kabagyan. Amin. Murid Cina nu seueur barokah tur halal. Iya.
aduh udah kangen nih teh hoyong lapangan kapalihan tetap kita kumaha geuning anu tuh gaduh roda 2 mah roda 3 roda 4 teh gaduh nya jadi bingungnya geun kayak gampil panginten siap atuh di pamanukan panginten seueur wah gitu siap pangi rumpahan ka pamanukan panginten hoyong kapalihan dinya gitu nya siap oh hade ulah disaha-saha moal paling ge di baledog di baledog paling ge di suguhan cenah kitu nya saya aya we ulah di suguhan alim di suguhan mah aduh nya yang di suguhan nya di dia mah saya aya we ge mbah lah Mohon kan saya aya oge nu aya. Di dia mah seur di dia mah nya upami amang ka dia mah seur aya lebu gitu. Kapalihan dia seur gitu kawat. Jadi pada ngarujak bubuk kawat dirujak gitu lah. Mah we. Di lotek cenanya eta. Eta panganten mun rauk kira bubuk kawat biasa we nujunya kieu le. Kruyuk rayap kan. Eta. Kade salah ngarampa gitu nya. Karayap-karayapan nya. Rampah cenah haneut Hari Abu Jumi mah panganten aya tetep istirahat. Ampun abahna. Tah eta abahna. Anak akwe ieu teh ngopi Aditya. Sok kurayap-karayap nya anu haneut. Dicabakan teh geuning haneut. Paling kompor panganten nya. Kompor. Nah, si Abah mah sanes eta nu haneut teh. Ada mah lain di karayap naon cenah nu haneup geuning moy cenah. Ai pas diambean hasem. Aduh kembang keusik alhamdulillahnya alhamdulillah ya Allah nuhun kayak tos raos gumujeng bari teh ngemot gitu sakadikna pan imun teh naik tah gitu raos gumujeng gitu omboy nama jaman rupi sama tante abang berangkeun gitu komo ngaleut madu herbal genep 8 wah gitu tangtos semua jos we pokona namanya sehat batin eta dan kiat gitunya iya bener pisan anak itu eta teh aduh ieu mah punten pisan ya tos hareunya kumaha da hari kirang non kitu teu guyon teu banyol teh nya eta sayur kirang samara gitu mun ari teu ngabanyol teh nya sayur tanpa garam parendeni kitu hapunten abah kanu kalapatanana nya abah kala langkung nyarios gitu terus kami kanu nampi panginten ieu ka kang Dadan Kang Dadan sareng kaki panginten nya hapunten gitunya atau umumna kasadayana wargi-wargi Aditya gitunya pokon assalam silaturahmi nama kasadayana wae iya mangga ai munut lagu tiasa teu aduh kawih mah teu tiasa abah mun ayeuna bade dipegangkeun lagu naon manawi iya seueur teh aya bulan jeung serikeun teh can kagoengkeun terus aya deui naon teh Geboy cenanya. Yang Geboy. Oh, siap di Geboy cenanya. Siap lah. Mangga. Kalau itu rawasan kira wayaki mah olahragi wangi. Eta ku Geboy teh nya. Siap atuh Mohon kitu wae atuh Kang Dadan kali aki. Apunten kana kalepatan abah. Sami-sami. Mohon kitu wae atuh. Mangga dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh tebih ti Sumedang ki. Nya jadi ka dieu nya. Ka Sumedang teh sok emut tahuna ge. Tahu Sumedang. Kade sintuy deui meuli tahu ka Sumedang. Lain harita mah ngomongkeun eta. Dek ka mana tuh ditanya mau ka dieu ki ka pasar. Nah naonan ka pasar teh kan jual taneuh. Kayak geuningan ngajual tanah ka pasar gitu aneh. Ditambah ka pasar teh di karungan teh dijual lagi sana meulina sia. Apaan cenah yang beungar ngajual tanah gitu. Lain gitu maksudna tuh yalah abong sieun tuh. Ya Muhammad Cahyono Pagaden Sukamulya hadir Kang Bos. Urang Sukamulya Pagaden ya. Pagaden mana ieu teh Pagaden kota? Pagaden mana gitu? Pagaden kotanya. Pagaden kota. Sor anu hoyong budak Badug deui diantos ku Dadang sareng Kiamat. Mangga sok. 1000 78 hiji 5.
Jujur menang pahit cenah ieu naon deui Cik Ijong. Jujur. Teh manis tapi manis buah cenah Cikondang aya ti kiamat cenah aya seueur nya kieu nya. Aduh, ka para sobat sadayana tong hilapnya konsumsi madu herbal genep salapan. Iya, supaya sabab madu herbal genep salapan teh selain mengandung propolis tapi mengandung doa ruqyah eta. Kadang-kadang kan aya penyawat medis sareng non medis nya kieu nya. Kan medis mah kanan kau aya ka dokter ka mana non medis kan hese ku dokter mah bingung kan kudu ka meureunnya ka ustada teu aya cenah aya nama lengkap dinu madu herbal genep salapan teh aya doa ruqyahna aya propolisna ta eta tacan ramuan-ramuan nu sanesna ada mengandung habatus saudana nya eta tos lengkap bikinnya makana kamari cenah Aki pan dipenta jampe ayeuna mah teu make jampe ayeuna mah tara buka jampe madu we nya da tos aya doa ruqyah terus percantan ka madu herbal genep salapan makana ka para sobat hayu gerang galeueut madu herbal genep salapan hayu pit pokona mah sehat weh jag waringkas anu asam urat rematik sing sireumeun teras mah rupi gagajaheun sing sireumeun gagajaheun mah berat ki aduh aya ge anak gajah meureunnya mun urang geboy lagi di geboy sok mangga geboy iya kelar make kelar gitu ame rada badag atau kumaha ki ya beh kamari mah pasea jeung tukang tukang teri naon cenah si sini nih bebeja ka Dadang si Aki ambek-ambekan cenah ka tukang pindang cenah pindang teri nah kunaon pindangna laleutik tuh da mun balanja teh tong make keler nyaho pindang teri disangka pindang deles dikantet ya kumaha laleutik kieu kabayang mun ningali eta Ki Dadang mah Aki liwat aya cak-cak aya buaya gara-gara make keler aduh sok kapan cenah naik promo naon tadi teh ieu naon subrek itu tuh iya Aki malah ganti channel YouTube ya channelnya aya dua meureun Aki teh paniji deui mah khusus eker Sunda cenah ganti ayeuna mah Aki teh khusus Sunda jadi mun hoyong nonton heureul karena itu teh hoyong nonton Sunda Show teh di channel mana Ki di Saka Official nah eta YouTube-na tapi teu acan aya video Aki ke tacan kan aya oge jeung si Entuy si Entuy asli eta teh asli si Entuy da pas gitu jadi di Saka Official sok tingali cek Saka Official klik eta aya subrek si Entuy jeung Aki aya subrek gitu terus lamun di channel nu hijina deui tah eta mah cu Aki Fadli Ahmad eta mah cenah Aki ieu mah khusus channel vlog cenah kitu gaya si vlog eta cenah beda Aki mah cenah tong di dieu iraha ke vlog jeung si Acong gitu kan jeung Kang Momo engke teh nge-vlog nya Kang Sandi nah jadi khusus vlog teh di dinya gitu teh khusus gitu awi ngobrol-ngobrol heureuy aya di Saka Official hari bobodoran mah di Saka Official kreatif oge nya si Aki teh boga YouTube eleh we mah pokona mah moal eleh budak mah teh nguruskeun teh teu jauh ti tagihan alhamdulillah itu boga Aki mah geus lunas kabeh geus lunas ya bisa baheula sok injom kali itu ka dieu pare ge laleutan namanya jol di ditu pan eta teh gara-gara hiji di ditu hiji di dieu teh Ki eta silini kuat amuk-amukan alah kan bae pone hiji nini Aki mah cinta kan ini naon buktina ni Ki cenah apan Aki mah boga hiji-hiji nah nini nu bener Aki ngomong teh hiji di dieu apan nini hiji di mana apan aya nu di Bandung hiji di Bogor si Aki mah di Pondaran gua aing cenah aya deui nu nares ieu teh Assalamualaikum lujeng wengi Ki cenah Kang Dadang Aki sareng Kang Dadang upami ditina milih awewe heula apa duit heula awe heula apa duit heula Ki cenah awe heula apa duit heula duit heula Aki mah duit heula kunaon tah duit heula
Sabab aya duit, nah duit sabaraha heula itu duit mah. Sabaraha heula gitu kayak heula mah duit ya mah. Duit heula apa awe heula ki? Nya lamun duitna loba mah duit heula. Duit heula. Sabab loba duit. Sabab loba duit loba awewe. Lain Bisa. awe heula. Gitu. Oh. Ai awewe heula mah bisa meakeun duit. Glowing merenya. Aci Kang Rendang kumaha tah? Ari Kang Rendang mah moal milih duit, moal milih awewe. Kunaon apa eta pilihanana moal rek milih kejujuran we. Pait-pait oge diteureuy. Atuh nama aduh bener. Mending pait-pait oge diteureuy gitu. Iya. Bingung ayeuna mun milih awewe. Ada kudu duit. Bener. Mun milih duit ada kudu boga awewe. Mending milih jujur we gitu. Apa adana lah. Apa adana? Bukan ada apanya. Tah eta, apaan cek paribasa hirup mah kudu apa adana. Ulah dibuat-buat ki gitu. Nya upami urang mampuna jeung asin, jeung asin we. Kapan aya ki paribasa aja. Ngadek caclekna nila saplasna. Artina kumaha? Lamun nu panjang tong diteuk-teuk, anu diteuk-teuk tong dipanjangkeun. Hartina teh eta teh urang teh kudu sesuai apa adanya. Jadi lamun aya nu ngomong kitu nya kitu, tong dileuwihan, tong dikurangan tah eta. Ai nu ngomong sok dileuwihan, ai hutang aya dikurangan, ai sok lieur eta mah kitu lah jelema aja. Ari ngomong mah dileuwihan, ari giran hutang sok yang dikurangan wae, pokok gitu. Kudu eta ngadek caclekna nila saplasna teh hartina urang teh kudu ngomong aya gitu jujur gitu sesuai dengan keadaan kenyataan ulah tepikeun kahiji meureun ngaraheutana teh batu tah komo eta mah gitu. Aduh Anu lebih penting nama nyaah kanu jadi indung jeung bapa tah eta peupeujeuh aya di kieu Kang Dadang naon tah ulah ngaraheuteuh teh batur teh awas ya letah teh ieu teh naon tah sungut teh nya wah bahayanya letah teh apal eta anjing eta mah kan najisnya najis ciduhna ge najis sanajis nah sungut anjing aya anu keur nyucikeunana naon tah taneuh jeung cai tapi najis nan sungut jelema henteu najis tapi eta amun geus nyerikeun hate batur tah cai naon taneuh naon anu bisa ngubaranana tah eta awas kana hati-hati nya leuwih ti najis anjing eta mun geus suudon bahaya awas para sobat awas tapi leuwih hayang seuri ki kadang-kadang manggihan carita kieu wawuh henteu deukeut henteu amprok can pernah tapi pangnyahouna kumaha tah nya tah eta nu jadi bingung masalahna di mana gitu nya wawuh henteu amprok can pernah panggih gitu can pernah tapi pangnyahouna contoh si Dadang mah sok ka anu sok ulina ka anu cenah sok mawa anu sok anu jeung anu bari jeung urangna di dieu kan aneh gitu tah eta nu aneh gitu makana kade letah mah tetulangan tapi bisa nganyarikeun tah eta awas komo mun tos nebarkeun hoax bahaya kalau berita-berita namanya anu provokasi gitu awas jangan apa namanya itu jangan menyebarkan hoax jeung babari ka provokasi awas bahaya harus dipikirkan dulu gitu berita-berita ulah tepikeun senjata makan tuan. Kamu aya mah ya undang-undang ITE. ITE. Nya model di Facebook misalnya aki teh ngewa ka si Dadang. Beberebetan di Facebook. Aya nu kasinggung si Padli gitu. Si Padli teh ngambek. Kumaha losos ka si Padli. Apa Dadang? Nya caritana misalkeun aki teh ngewa ka si Dadang. Misalkeun oge tapi da losos kasih singgung si Padli gitu kan. Jauhnya ibarat ember jeung truk berarti gitu. Deukeut ember jeung truk mah. Eta di truk sok aya emberan pan deukeut berarti ki dulur eta teh. Dulur nyebut uam berarti. Anu jauh mah mun nyebutkeun truk jeung sendok ki. Jauh. Deukeut sendok eta kan pergi sendok keusik. Eta. Anu leuwih jauh mah nyebutkeun truk jeung endog meureun ki. Endog deukeut rumpakeun. Jadi KBG deukeut wae gitu. Oke. Cara kudu deukeut we gitu kan silaturahmi. Jadi pepeujeuh ka para sobat sadayana nya. Kahiji urang pepeujeuh nyaeta konsumsi terus madu herbal genep salapan plus propolis dan doa ruqyah nya zaman kiwari zaman anu mulai naonnya iklimna mulai pancaroba ada perubahan musim teh kadang panas kadang hujan gitu ki janten daya tahan tubuh teh sok ngedrop
Ya misalnya jika dadang kudu ngojek unggal wengi, wah capek gitu kan. Jadi babari asup angin. angin gitu. Ya cokolot baheula mah babari cenah asup angin mah. Dina ngaheot ki cenah. Jadi keluar kabeh anginna. Lain di Indonesia apa nih negara-negara gabatur mah nya model di Amerika di Eropa sok aya angin kalau depannya angin gelebut ya terus angin tornado nguyur teh eta teh angin naon gede tah tapi di Indonesia mah jarang ya kunaon cing apal teu apal teh sabab Indonesia mah boga tolak angin jadi nyingkang tolak jeung di Indonesia mah loba dipake aran si topan jadi itu geus akrab topan awas cenah topan padahal mah jelema gitu kan kos kiamat gitu mau di ditu mah baturan dadang toke ge anakan aya toke aya kadal aya congkok aranakan barisa ngojek di kuya jeung loba ge landian aduh teu karaos ki iya urang ngaler ngidul nya kaditu ka dieu ngawangkong kaditu ka dieu hampura bilih aya kelepatan basa Cubarita ki nya nya anu kirang raos kana manah para sobat gitu da ieu mah ukur hiburan taya unsurna naon ki nya ya hiburan gitu nya hiburan we ngabodor we tambah di isun beuting-beuting dari ngarencangan ngaronda malam Jumaah supaya entong aya sieun mistik nu karitu eta urang mah kabanyolan hibur we gitu bari ngarengkenek makanya ka para sobat sadayana tong hilap saur si Aki tadi kade letah mah teu tulangan eta bila aya basa Cumarita nu kirang raos nyunkeun dihapunten ageng alitna di dadang sareng Ki Amat merenya Aki oge aya pepeujeuh hiji deui naon tah Ki cenah cekolot baheula gitu lamun dahar ulah keur lapar lamun sare ulah keur tunduh eta maksudna naon cenah apal teu sok mun dahar ulah keur lapar lamun sare ulah keur tunduh jadi sare teh kudu can tunduh kudu sare gitu ge lain gitu kumaha jadi hartina nan ulah dahar keur lapar tingali we nu lapar apanan nawaran oge henteu ujug-ujug bak tahu lah bismillah kudu ngadoa segala sesuatu teh kudu ngadoa gitu kudu nawaran gitu ka batur teh entong hawak sorangan akhirnya tingali anu tunduh sare gitu apan ulah sare keur tunduh nya nu ngaranna nu tunduh mah di mana we kitu ulah kitu urang teh di luhur motor tunduh gubrak gitu nya di luhur beca pan kos Aki tiguling gitu kan kutunduh jadi kudu ngadoa heula kan dek sare teh nya kudu berdoa heula gitu entong duh goledag di mana wae tunduh goledag di jalan kan kageleng gitu tapi sok emot hiji papagah kumaha dugi kayeuna alhamdulillah ku dadang dianggo sabab aya hiji papagah nu jadi sepuh nya zaman kapungkur jadi nu ngaranna sabar mah tanpa batas ikhlas mah tak berbekas eta bener nya nu namina sabar mah hirup manusia mah satungtung hirup kene di gumelar di alam dunia nya kada sabar nya mulai tungtungna sabar mah aya cenah kasabaran aing geus beak aya dan napasan kene ngarehap kene mah da pasti jelema teh sabar lain sabar lamun aya batesna jeung lain ikhlas lamun masih ngarasakeun nyeri eta bener jadi sabar tanpa batas ikhlas tak berbekas eta bener gitu ayo urang pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Permios. Halo ka para sahabat-sahabat YouTube, subscriber ya. Semoga secara rehat sadayana nya ieu Aki tepang di Saka Official gitu. Atur nuhun parantos nyakseni video-video Aki di acara Sunda Show sareng Kang Dadang na ayanya tuh penghilap tahun eta teh lah Kang Dadang hese subscribe madu herbal genep salapan mantap meh jos sehat pada mah hebat teh eta supaya awak urang menjadi awak anu sehat dan pokokna mah imunna tambah ya. Jangan lupa subscribe Saka Official karena Aki di dieu nama di Saka Official deui ke barang disentuhi deui sugan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.